Bismillahirrohmanirrohim. Wa'lam sareng kedah terang anjeun annahu kana saenyana kalakuan sareng tingkah eta yajibu wajib ala kuliman kasaban-saban jalma kana anu kabuktosan itu man eta fi jaziratil bantani tetep aya di pulau bangsa Banten inda sholati dina nalika salat. Naon ayan haripa kudu mengkol itu man min hatil istiwa'i tina garis katulistiwa ila jihati yaminihi ka jihad belah katuhueunana itu man al musammati anu dingaranan itu jihad bisimali kungaran bangsa kaler li annaha karena sanyana itu jihad eta an simaliman tetep ti kalereun jalma istakbala anu nyang hareup itu man al masriko kawetan bimikdari sitatin kalawan ukuran genep wa isrina sareng 20 darajatan tina arah-arah darajah liyakuna karena supaya kabuktosan itu man eta mustakbilan anu nyang hareup lil Ka'bati ka kiblat lil Ka'bati ka Ka'bah li anna aradul bantani karena saenyana rubakna bangsa Banten eta janubiyun bangsa kidul bimikdari sitin kalawan ukuran genep bimikdari siti darojatin kalawan ukuran genep darojah wa uradu makata sareng ari rubakna kota Mekah eta simaliyun bangsa kaler bimikadari ihda kalawan ukuran hiji wa isrina sareng 20 darajatan tina arah-arah darajah wa tulu makata sareng ari panjangna Mekah min jazairil kholidati ti pirang-pirang pulau Jawa wa huwa sareng ari itu tul eta al-gharabiyu bangsa kulon eta sab'atun 7 wa sab'una sareng 70 darajatan tina arah-arah darajah wa tulu bantani sareng ari panjangna bangsa Banten minha ti itu jazairil kholidat eta mi'atun 100 wa ihda sareng hiji wa arba'una sareng 40 darajatan tina arah-arah darajah pabaena tu lai hima mangka eta tetep antara panjangna itu Banten sareng Mekah arba'atun ari 4 wasituna sareng 60 darajatan tina arah-arah darajah pakana mangka kabuktosan naon al bantaniyu bangsa Banten eta musamitan anu meneran liruknil yamani kana juruna bangsa Yaman hartosna rukun Yamani aladi anu alaihi eta tetep dina itu ladi al hajarul aswadu ari hajar aswad wa lam sareng kedah terang anjeun anak baena simali sanyana eta tetep antara kaler wadzaburi sareng kulon tisina aya 80 darajatan tina arah-arah darajah wa kada sarengnya kitu tisina baina dzaburi antara kulon wal janubi sareng kidul wa kada sarengnya kitu tisina bainal janubi antara kidul wasoba sareng wetan wa kada sarengnya kitu tisina baina soba antara wetan wasimali sareng kaler payustoru mangka diparo baina simali antara kaler wadzaburi sareng kulon fakana tuluy kabuktosan naon satruhu saparo na itu simal eta khomsatan 5 wa arba'ina sareng 40 darajatan tina arah-arah darajah payu khodu tuluy dipahamin jihati daburi tina jihad kulon ila jihati simali nepi ka jihad kaler naon sitatun genep wa isruna sareng 20 darajatan tina arah-arah darajah fadzalika mangka ari itu sitatun wa isruna eta huwa ari itu dzalik eta kibalatu ahlil jawi
kiblatna ahli Jawa. Wahadihi sareng ari ieu eta suratu tuli netepan gambaran panjangna. Wal uradi sareng rubakna pi surati baitil ibroti dina gambaranana dina padom. Wa alaiha sareng eta tetep dina itu suroh asma'u manazilil qomari ari pirang-pirang ngaran tempat cicingna bulan waryahi sareng pirang-pirang angin lima aripatil kiblati pikeun nganyahokeun kiblat. Asa disuari anu kagenepna eta ayakuna kedah kabuktosan saha al musolli jalma anu salatna eta musliman anu Islam. Palatasihu mangka henteu sah naon as-sholatu salat min kafirin ti jalma anu kafir. Watajibu sareng wajib itu salat ala muslimin ka jalma anu Islam wa murtadin sareng jalma anu murtad. La ala kafiri asliyin henteu wajib ka kafir asli. Dimiyin sareng kafir dimi falatajibu mangka henteu wajib itu salat alaihi ka itu kafir. Wujuba muto labatin kalawan wajibna disuprih biha kana itu salat fi dunya di dunia. Wa in wajabat sanajan wajib itu salat alaihi ka itu kafir. Wujuba iqobin kalawan wajibna siksaan fil akhirati di akhirat. Wa ammal harobiyu sareng anapon ari kafir harobi bahwa mangka eta ari itu harobi eta muto labun anu disuprih biha kana itu salat fi dunia di dunia. Aidon deui lakin ala sabili luzumi tatapina netepan kana jalan tetep. Li annahu karena sanyana itu harobi eta muto labun anu disuprih bil islami kana asup Islam. Parun lau aslama lamun asup Islam saha al kafiru jalma anu kafir usiba mangka diganjar itu kafir. Alama karena perkara fa'ala anu migawe itu kafirhu kana itu ma minal kurbi nyatana gawe deket alati anu latah taju anu henteu mikabutuh itu lati ila niatin kana niat kasodakotin sapertikeun sodakoh wasilatin sareng silaturahmi wa itkin sareng ngaberdekakeun abid. Kama sapertikeun perkara nakola anu nukilhu kana itu ma saha alwanai imam wanai anil majmu'i tina al majmu'. Asabi'u ari anu katujuhna eta ayakuna kedah kabuktosan itu musolli eta akilan anu berakal. Pal majnunu mangka ari jalma anu gelo wasobiu sareng budak aladi anu la yumayyiz anu can hideng itu sobi. Eta la solatah henteu aya solat eta maujud alaihima ka itu majnun sareng sobi. Walatasihu sareng henteu sah itu solat min hati itu majnun sareng sobi. Li annahuma karena sanyana itu majnun sareng sobi eta laisa sanes itu majnun sareng sobi eta min ahlil ibadati tetep ti ahli ibadah. Wali anna sholata sareng karena sanyana solat eta ibadatun ibadah tahtaju anu mikabutuh itu ibadah liniatin kana niat. Pasartun niati mangka ari syaratna niat eta al islamu Islam. Watamyiju sareng hideng. Wadobitu tamyiji sareng ari palenggeranana hideng. Fitipli di budak eta aya siro jadi. Eta aya siro kudu jadi itu tifli eta bihai suya kulu kalawan sakira-kira dahar itu tifli. Wahdahu halna sorangan itu tifli. Wayasrobu sareng nginum itu tiflu. Wahdahu halna sorangan itu tiflu. Wayastanji sareng susuci itu tifli. Wahdahu halna nyorangan itu tiflu. Asaminu wallahu a'lam bishawab.